aduh jeung banteng aing. Aduh sok. Ih. Ih. Tah goblok turetna turet. Aduh. Aduh anjing. Yang ditrol wae ku publik kalah dipit goblok. Duh, aing inget ka bantengnya. Pan aing isuk teh kurban. Aduh, aing kudu neangan ieu mah euy. Oh. Si Kasai sabogeun embe teh nya. Aing neangan embe lah. Aing telepon si Kasai lah. Iya. Bis jangan kayak naon ieu telepon. Halo, kumaha? Halo, Lai. Di mana? Ya aing keur marap embe naon? Yo aing butuh embe yo. Heuh. Heuh aing butuh kaeng ka dinya. Aing nyamperkeun ieu. Asa keur di kandang embe mah. Heuh. Oh, heuh sok atuh ka dieu maneh, tempo ku sorangan. Heuh. Lai, Sok tah dipilih, embe mah loba aing. kurban lai. Yang eta embe nu gede pono, nu super. Aya. Tok pangirankeun geura ku maneh. Kadeul eta embe sengkilang ngajajarna. Sok milihan sorangan. Ulai, cong tangan lai. Aduh, aing mbena ge jaluk kabeh euy. Lah, geus we lah. Yo, jangan ka dieu yo. Neuleuh ti hareup lain ti tukang. Wah, mbena ge nu kaharti teh. Lah, menyambe saluper kieu nu kaharti. Geus neangan kumaha tuh? Super beberdan kieu lah. Jeung atuh tanyakeun ka si Kido. Pada loba aing ke kamari neuleuh mah. Oh itulah, mbek kieu aing sudi. Cih, itu embe teh jaluk kabeh. Ya bagus manjing kurban. Geus cangak neangan kumaha. Laris manis Tanjung Kimpul, embe laris duit ngumpul. Tinggal beberes kandang hungkul nama euy. Woi, Dok. Anjing. Ya naon cenah kalagian ka dieu? Aing nangan embe, Dok. Aya embe. Aing keur nangan jeung kurban yo. Aduh, wayah nangak kayeuna mah geus beak. Loba ieu taina mah erek. Wah, tuh sing kira-kira sudi teuing aing atuh ketonkeun taina mah lah. Sapaan? Aduh, da kumaha ieu geus dilalangkeun bena ge tadi ka pasar buka 18 ge aing mangak. Atuh aing nangan ka mananya, Dok? Saan bogaan embe kira-kira ayeuna jeung kurban ya aing? Yo, ngak nu bogaeun embe deui mah si Bojek mareujeunna pisan eta embena. Jungra ka si Bojek. Heuh katuh. Oh, si cangak sugan edan. Geus nepi kitu cangak teh ka si Kido. Cing recong telepon. Duh, ya HP aya ngageter. Bandar kitu telepon. Halo Lai, aya naon? Halo, Dok. Aya cangak ka dinya ngilikan embe. Halo, aya si cangak mah tadi ka dieu. Manehna geus indit deui dan nu aing beuna ge geus beak dilelang. Naneangan embe nu kumaha nya? Panu aing teh jaluk wungkul tapi teu daekeun sia. Geus lah ieu lah ngajedog aing keur beberes kandang yo. Geus we ke deui manehna. Pop sing rewog, da isuk mah teh beak di pencitan. Ayeuna ge geus loba anu ngawur neangan embe. Wah. Mantap.
yang nasiak ke binatang eta mah motor gehet. Astagfirullahaladzim. Bukan betul. Daeng ne anjing kurban euy. Aya. Aya. Betul sabar adi sia jeung kurban. Ada lo. Mbe marul sungkul nu aing mah. Wah, aing leuleuh tuh. Raya mbe teh ya. Nu rada kapake euy. Hideung sembugeuneuh ieu mah ya. Wis lah, sabaraheun sok. Nu ieu, nu semu geuneuk ieu nya. Wah, ieu mah sudah mantap. Erek nu ieu, geus. Kopla 12.5W aing ke pedah ka sia we eta mah. Mun erek aya nyokot tambang ka imah. Oh, ujung atuh. Poek dibijilkeun lah dong mana yo. Oh, daguan. Gimana palina nya euy? Oh, deui. Oh, iya. Cik. Pan be aing teh asa danten kabeh. Nya danten ek pake kurban. Tuh itu, dicangakeun naon itu? Wah, teu bener. Ing ieu. Sumek bucat. Aduh, ngeunah ieu kan ambekeun. Cik, asa keuring naon kehet? Teu ke dieu. Cicing, ampun. Asa keuring naon kitu nginan kituan ngambe. Sange kan ambe ribu. Oh, astagfirullahaladzim, be aing. Walau bicil.